Beresin tempat sendok yang aut-autan. Nah, ini teh sekitaran jam 9 pagi si aku teh meungpeungkeur daekan arek beberes ieu we tempat sendok meuni geus kararumel nya guys, geus garila. Ieu teh urang kosokan we saeutik. Teh tempat sendok teh aya 3 sabenerna mah, cuman dicampur-campur maklumnya guys. Soalna loba jelema beda leungeun, beda nuna. Tah ari abi mah mun nuna sendok jeung garpu nu laleutik teh dina wadah nu hejo. Lamun anu beureum mah jang paragi cocolek kejo. Lamun anu bodas ieu paragi nu gede-gede ciga gayung centong jang sayur jeung sajabana. Sabenerna mah ieu teh nyieun video teh daek teu daek, tapi nya maksakeun we daripada absen bung tepi ka bolong-bolong sieun teu dimonet. Sok atuh Bah Memet abi teh geura monet ameh bisa gajihan ciga batu. Teh geus bingung ek ngisi suara naon, jadina ngacapruk we ka kaler kawetan kakulon. Geus bingung eueuh bahan omongkeuneun, jadina sagala diobrolkeun. Tah ieu teh urang kumahan we hiji-hiji. Ieu teh serok jeung centong sayurnya guys, paragi nyentongan sayur. Tadi teh ieu teh bareresih ngan cuman urang kuprak-kuprak we dina cai ngalir ngarah kokotorna eueuh. Tah geus beres meresan nu garedena kari ieu teh lelemet jeung cocolek paragi kejona urang pisahkeun di nu beureum. Ngarah henteu pacampur deui. Tah bangsa gunting mah di nu gede-gede nya guys. Tah ieu sendok-sendok mah urang pisahkeun di nu wadah nu hejo. Ieu teh paling oge kuateun bertahanna teh 3 poe 2 poe kieu deui. Tapi nya bae nya guys, daripada balatak teuing tapi diona geus ek rengse. Sekian dulu video hari ini dari saya. See you next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.